Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi pembagian kesumpingan Kimas Pustra rombongan calon pengantin pamagat di Kawita. Di antara tanda-tanda kekawasaan anak Gusti ciptakeun keur aranjeun pasangan hidup di antara aranjeun rasa asih di antara aranjeun sangkan aranjeun hidup aya dina kating terima calon mantu paratos garoheam datang haturan ka pemirsa Bapak Misbah sinar Ibu Ani Hamidah kanggo majeng kapayun kanggo nggoyakeun kembang kaki Mas Putra anu nameng sepi haturan bagian haturan bagian sepi. Sini ya, senyum. Satu, dua, sekali lagi. Calon pengantin pamagat di Parihan Pamut Reja tapi nanti paling panjun ayat ada beberapa porsi anu masih kena kosong biasa dipakai kunci moeo kanggo paparin arahan kanggo sadena kula warga kanggo sadena kula warga istri oke mangkat biasa tinggi dina
ada para tos saya gitu